Duh, geus jam sakieu euy. Teu jair-jair acan nu nyorang ya parah nguseup euy. Biasa nama gacor pisan di lapak belah dia teh. Waduh, na aya suara nu babaung euy. Mateng, ngakunaeun ngahariwangkeun barang-barang kieu corik asugan teh careuh aing niruwas keur nguseup. Gandeng ngarakeun pisan ngahariwangkeun panas poe kieu. Kunaeun? Aing gagal wae ngaheureyan Rana, ayeuna geus ngaheureyan si Rindu geus gagal deui wae. Yah, si Rindu anu orang gentong lain, anu aku rindu alingling lain. Da cik aing ge ulah sok loba ngaheureyan Rana, geura cik urang ge geus kolot mah. Ganeng geus euy. Aing kudu kumaha atuh aing sok minta solusi. Heeh geus kieu we Mang Ateng aya mah urang sebagai babaturan gitu ngabejaan. Mulai detik ayeuna mah Mang Ateng ulah sok ngudag Randa. Randa mah loba sainganana. Mendingan ayeuna mah pamajikan batur. Pamajikan batur mah gan saurang sainganana. Salakina hungkul. Hah? Merah lagi teh goblok aing bisa aya nu ngadek batur mal sia. Mateng. Nah jadi kieu geuning. Ai maneh keur naon dia? Ditanya kalau Malik nanya. Nah jadi luntang lantung kieu na geus teu dagang ayeuna. Oge aing teh sagala beak. Tinggal awak jeung nyawa ieu oge. Nyawa titipan aing beak ku Randa. Yo, ngabejaan da geus kolot mah lobakeun ibadah ulah ka loba nguruskeun Randa. Karasa geus sagala beak mah geus dahar acan ayeuna. Nema pugu aing keur bingung kalau ka ceramah. Boro-boro nyatu teh isuk oge can dahar urang mah. Geus aya can dahar mah yeup ku urang dipangmeulikeun da aing teu tega ningali babaturan can dahar teh isuk mah. Yeup Mang Dahar tah di angkringan teh mah serba 10.000 yeup. Can dahar mah kalem ku urang dipangwayarkeun da urang teu tega atuh. Era itu loba jalma Yuk masuk. Yuk. Sok yuk. Yuk. Sok daguan heula nya, uang pesenkeun heula sanggulna ku urang. alhamdulillah geuning KPT rame ieu teh jabat da urang mah era jabat teh disendal deui. Ya tasok kira dahar. Ai maneh mana? Enggak sok santai we urang mah penting mah babaturan. Duh nuhun lu Sok da orang ketegain ngali babaturan ke kaki mah duh luntang lantung di jalan gitu. Lain sabaraha poe candahar. dulu Daguannya urang rek mayar heula. Duh, apa si Luki teh? Karunya dianturkeun. Lain nasi goblok teh ka mana euy HP urang? Wah, ieu mah euy dipaling ku Mang Ateng dia nama euy. Dasar jalma gelo geus ditulungan teh. Ningali bapak-bapak anu gendut teh. Kaget itu. Goblok teh Mang Ateng. Aduh, aing HP urang anu dibawa.
Goblok jalma teh.